Angkeun Westabridis Patria Ananda ti kelas 10 bahasa bade ngadongeng anu judulna Jakatarup. Kacaturkeun hiji mangsa di hiji daerah Jawa Tengah kasebat hiji janda ku wargi satempat nyaeta Nyi Randa Tarup. Saleresna sanes nama asli anjeunna ngan jalaranna anjeunna padumukan di Desa Tarup. Nyi Randa Tarup ngagaduhan hiji putra namina Jakatarup. Salares nama sanes putra asli anjeunna saur wargi kacaturkeun yen Jakatarup teh putra ti Bupati Tuban Dewi Rasaulan. Kasaleresan Nyi Raden Tarup teu kagungan putra dugi ka anjeunna sepuh sareng carogena. Jakatarup dina hiji mangsa kacaturkeun kantos dewasa. Anjeunna nuju di hiji leuweung nuju buburu sasatoan. Nanging borowana teu acan aya wae, manehna teh riren heula di hiji walungan. Kabeneran di eta walungan teh aya bidadari anu keur mandi. Manehna nyumput dina tukangan tatangkalan ningalikeun eta bidadari teh. Da saenggeus maranehna beres mandi dina eta walungan, Jakatarup buru-buru nyokot hiji salendang nun nawang wulan. Manehna nyumputkeun eta salendang teh di tukangeunana. Nawang wulan daekeun ditulungan ku Jakatarup. Singket carita, Dewi Nawang Wulan sareng Jakatarup bebarengan ngagaduhan hiji putra. Hiji mangsa putrana hoyong dijajabkeun ka walungan. Kaleresan sasarengan Dewi teh nuju nyangut. Tuluy weh nyangut teh dititipkeun heula ka Jakatarup. Ngan Nawang Wulan teh ngomatan ka Jakatarup ulah sakali-kali muka pangdaringan. Basa Dewi angkat eta wanti teu diturutkeun ku Jaka. Anjeunna kalah wani-wani muka eusi pangdaringan. Kaget sontak sing horeng manehna eusi tina pangdaringan eta teh ukur ngan hiji pare. Singket caritana deui, Dewi wangsul sareng putrana. Kaget pas ninggal carogena muka eusi pandaringan nyaeta Jakatarup. Rasa ambut jeung murka kaluar ti Nawang Wulan. Basa ninggal carogena teu ngadangu, manehna nyokot deui pare tina lumbung pare. Anjeunna mendak baju salendang nu anjeunna basa ical mandi di talaga. Tuluy ku anjeunna dianggo deui. Anjeunna janten bidadari deui jalaran naksang kahayangan kapendak deui. Langkung teh eta otomatis anjeunna kedah ngantunkeun Jakatarup sareng putrana di bumi sabab anjeunna kedah wangsul deui ka kahyangan. Akhir ti caritana kacaturkeun teh Dewi Nawang Wulan teh ngantunkeun bumi. Teras anjeunna janten bidadari deui. Tuluy Jakatarup sareng putrana hirup duaan di bumi.